Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini agar semakin berkembang. Karena subscribe itu gratis dan bunyikan tombol lonceng agar kalian bisa terus mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih. Aduh, usaha kieu jeung kieu terus Gusti Nu Agung. Oh, parobahan kudu kumaha carananya bisa bangkar ya mah ya, geus segala dijualan panci PCD nepikeun kabulang-bulang dijual di imah yang kebutuhan sapopoe rokok ge nganjuk ka warung. Duh Gusti, kumaha ya solusina? Saredih kieu Gusti. Aduh. Sampurasun. Ayah Jang Cino bade kasaha kasih bade kasaha. Manok. Pasok ka mana wae manok. Sanes mah enok atuh aya nama. Elizabeth. Terus digentos kamari ka RT. Waduh, Elizabeth menikah kini-kinian abong kena jabanau kece. Ieu bade naon? Bade aya naon? Bade naon? Iya biasa bade aya pebisniseun. Manawi nyondong. Oh kan tenan atuh kaset nyondong. Aya dilebet, mangga kalebet nuju rarungsing si Ibet teh duka kunaon. Teu tuang-tuang tos 2 minggon. Pang itu kan atulah. Emak mah hoream. Asa khawatir gitu kasih Jang Ibet teh. Pang ikeun lah supaya tiasa tuang deui terus 2 mingguan teu tuang. Astagfirullahaladzim, tos 2 minggon teu tuang-tuang. Kunaon keur seueur pikiran? Emang keur teu aya beas we di bumina. Aduh, karunya teuing. Nyaki atuh mah engke manawi pami abdi cair ti kelurahan bias raskin. Ke ku abdi dikintun opat rantang wae mah. Duh kan tenan atuh manawi kitu mah. Sok atuh mangga kalebet lah. Ibet mah aya di lebet. Ayo kalebet. Mun atuh mah nya abdi kalebet mah. Abdi kalebet mah nya. Sok mangga kalebet. Sok ngobrol. Mak ka panggereulanya nuju aya geroheun di pengker. Sok we cing nyongjonnya. Ibet Jang Cino. Mohon aja. Mohon aturan bisa aja. Mohon nya. Allah ya Robi. Ngahulang teh tukun kasakitu parahna. Kunaon aya di dinya? Kunaon aya di dinya? Lieur nu lieur. Bisnis teu jalan. Dahar acan. Udud nganjuk. Lieur keur pararusik. Coba BBM naik deh ayeuna. Kudu kumaha itu orang Cina. Aduh. Bet, lain rezeki anu eueuh. Emang rasa syukurna anu kurang. Geus kurang syukur kumaha deui urang. Tiap aya syukuran ge urang mangiluan sok diajak ku Ustad Ade. Kurang naon deui no. Balik-balik mau bingkisan. Eta kurang syukuran kumaha deui. Aya syukuran imah, aya syukuran nu disunatan. Kurang syukur kumaha deui urang. Lain syukur gitu. Aduh, dirinya berarti masih kena pemburu berkat ya. Lamun eta teh urang teh ikhlas sama kana kararitu betnya. Macuna syukur teh jadi urang teh kudu ningali ka handap bet. Ulah kudu ningali ka luhur wae jadi urang timbul rasa syukur. Ayeuna teh emang keur aya naon masalahna naon gitu. Kan apal sorangan urang teh keur jual beli elektronik. Geus 3 bulan ka tukang. Eueuh pisan barang-barang anu kudu dek dijual. Pokona mah
Geus bangkar no, di imah geus beuna naon, geus sagala dijualan. Teh kali itu ka dieu teh bisa dawa bensin. Coba BBM naik, atuh kudu kumaha urang no. Aduh. Kudu kumaha no. Bae tong dicari-cari. Ih. Ngupahan. Eta mah ngupan bari ngadegungkeun. Oh, ka tukang atuh. Sarua eta ge. Ya, ini ampun. Ih. Jadi dia teh hayang naon hayang maju atuh. Atuh ulah nguseup wae. Engko hayang maju tapi nguseup wae nya moal maju atuh. Bari nage sana sok nguseup. Teh kamari make jejer ponok. Eta mah nek nganterkeun ka si Mang Uhe. Dijual tah jejer mitoha ge ka si Mang Uhe. Jang dahar. Ya speaker keneh. Sarua geus dijual eta ge ka si Mang Badrun. Apaan emang speaker nu urang? Poho. Ibu kual ya tidak terpantau. Depannya teh speaker anu urang, daya di imah urang. Urang boga ide. Ido tara manjur ide di mana mah. Oh, hayang nu manjur. Ka mana? Kau salah ember, aku dinya yang di Banjur. Maksudna teh lain di Banjur eta. Teu efektif. Ide-ide ti didinya mah teu efektif. Ngadon beki lieur. Oh, sugan teh didinya hayang air manjur. Didinya ayeuna can hafal. Nu keur viral ye. Ieu mah pokona mah dukuna top markot top. Kabeh pasien nu kadinya asal nyeri hulu, langsung eueuh nyeri huluna pindah. Gara-gara naon? Gara-gara dipencet suku, jadi nyeringan suku. Tuh, tara manjur wae, ieu mah teu nyambung wae. Tapi iya bener serius. Nggak saya orang cobaan ikhtiaran ka Mbah Udin. Nggak sadeui wae Mbah Udin cino. Iya teh Mbah Udin teh kerame. Pokona mah kabeh nu kadarinya pas balik-balik wah ngagembol. Ngagembol naon? Aya nu seueuhan, aya nu ngagembol kulkas, mesin cuci. Wah pokona mah balik tidinya pas begitu keluar teh langsung ngagarembol. Wah, ngagarembol. Jadi kumaha langsung beunghar eta teh langsung beunghar. Henteu, emang manehna sabari jual beli barang bekas. Oh, maksudna teh si dukun Udina teh sabari ngajualan rongsokan deui gitu. Hush. Kumaha wae eta teh dukun kitu-kitu teh. Ulah ngomong iya teh urang keur ngomong keur maneh teh apaleun ieu teh bet maneh. Aduh. Nabut bisa apaleun? Berarti sakti atuh eta dukun. Henteu. Iya urang keur video callan jeung manehanana. Ya Mbak. Sekarang berangkat ke situ Mbak. Biasa ada pasien. Mbah, komicong. Pantesan apal. Komicong teh naon? Oh, eta jajampean, biasa jajampean. Oh, jajampean. Berangkat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, buat kalian yang ada dimanapun berada, maaf nih Mbah baru bisa live lagi ya. Soalnya Mbah baru lagi ada sibuk-sibuknya gitu, ya. Oke, siapa ini? Ada dari Zimbabwe, tentang Zimbabwe. Oke, Mbah, pengalaman bergurunya di mana saja? Ini jangan meremehkan Mbah. Begini-begini juga Mbah prestasinya cukup banyak sekali. Di antaranya ini, Mbah, ini lihat ya, para netizen. Ini Mbah juara santet pertama antar benua yang dilaksanakan di Uzbekistan dulu. Ini sudah tercatat di Departemen Negara ini ya. Ini ada lagi ini. Ini Mbah juara pelet. Juara pelet antar provinsi ini ya. Nah, masih ada, jangan. Jadi jangan sampai meremehkan Mbah lah gitu ya. Harus ada ini. Sertifikat sudah Mbah sudah dapat sertifikatnya. Nah, kalau ini
Mbah ini juara lomba adan. Lomba adan ini di Masjid At-Taqwa. Ya. Buat para netizen yang dimanapun berada, pokoknya mak, mulai hari ini Mbah sudah buka lagi praktek ya. Mau online, mau offline, bisa ada di aplikasi ojol juga ada ya. Kalau mau kesini langsung aja. Mumpung Mbah lagi sepi gitu ya. Pokoknya mah diantar semuanya ya, pokoknya mah ya. Oke, kalau mau nge-DM gitu maaf yang Mbah nggak bisa balas ya, soalnya Mbah ini pakai mode gratis ini ya. Ya, terima kasih ya. Nanti disambung lagi live IG-nya ya. Ya. Aduh. Zaman sekarang mah sangat-sangat ribet sekali. Dukun juga ini sekarang ada dukun online. Tapi kalau nggak ngikutin zaman, nanti saya ketinggalan. Ya mau gimana lagi lah, berkorban kuota juga. Yang penting mah bisa terus eksis di dunia perdukunan. Semoga aja sekarang banyak pasien. Ya Allah, berikanlah rezeki untuk hamba-Mu ini ya Allah yang lemah. Hanya kepadamu hamba meminta ya Allah. Tolong berikan pasien kepada hamba. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini nih udah nggak salah lagi, Bet. Dukun Udin. Iya, ini kan lagi viral, Mbah Udin. Sok aja kamu masuk. Hah? Emang kamu nggak akan masuk? Aduh, Bet. Saya nunggu aja lah di sana. Saya nggak berani masuk. Musyrik, Bet. Lah, kalau musyrik, ngapain kamu ngajak orang ka dieu atuh no? Bukan itu maksudnya musik. Saya mau ngedengerin musik dulu di sana. Ada yang hajatan. Saya ini lepas ada receh mau nyawer dulu. Musik ya. Silakan. Oh, musik dangdut. Ya udah tuh. Sok, kamu ke dangdutan dulu. Saya mau ke Dukun Udin. Saya mau ke Dukun Udin aja lah. Sesuai rekomendasi kamu no. Saya udah liur ini teh. Sugan lah, ada solusinya di sini lah. Ya udah ya. Semoga sukses dan bisa ada solusinya, Bet. Saya pergi dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, selamatkan teman saya ya Allah. Assalamualaikum. Sampurasun. Mbah Ulin. Iya sayang. Nanti dulu ya, Papa ini lagi ada pasien dulu. Lumayan lah buat beli gas di rumah udah habis kan ya. Ya sebentar ya, nanti disambung lagi. Dah. Ya, love you tuh. Waalaikumsalam, Rampes, akan masuk. Pasien nih. Siapa? Aduh, baru juga diomongin, udah ada pasien lagi. Terima kasih ya Allah, mungkin ini adalah doa anak soleh. Bah, berasin bah. Silakan duduk. Tuh, duduk aja. Anggap aja rumah sendiri lah. Bah, sehat bah.